Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baraya Entertainment, kembali lagi dengan saya Firman Esa Channel. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mengunjungi salah satu YouTuber yang ada di daerah Tasikmalaya yang bernama Layung Galunggung. Kami bersama Kabut Pelangi yang akan mengunjungi ke lokasi tersebut. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Kami bade Kak. Nah, jadi sekarang tujuannya mau ke rumahnya Kang Ujang Layung Galunggung yang ada di Tasikmalaya, Indihang ya. Iya, Indihang. Yuk ikuti perjalanannya untuk menuju ke lokasi tersebut. Mulai perjalanan ini akses dari depan rumah. Yuk kita jalan. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae ederet manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan, hate asa beuki panasaran hayang geura babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae ederet manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna, mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh, mangsa bodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, sabab hate teu bisa dibobodoh, mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, sugam pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae ederet manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan, hate asa beuki panasaran hayang geura babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae ederet manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna, mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobodoh, mangsa bodoh eta mah
harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun pipikiran hati kacidak nalangsa cimata ngibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasamaran ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantungan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa talangsa daya kendata leungikeun kudagan duka ka mana leos ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantungan perasaan keur nandang tunggara batin kasiksa talangsa daya kendata leungikeun kudagan duka ka mana leosna harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hate kacidak nalangsa cimata ngibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasamaran ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantungan rasa anu keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa daya kendata leungikeun kudagan duka ka mana leosna ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantungan rasa anu keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa daya kendata leungikeun kudagan duka ka mana leosna ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantungan rasa anu keur nandang tunggara batin kasiksa nalangsa daya kendata leungikeun kudagan duka ka mana leosna ibun sarepna
katina kadirina harapan geus jadi angkuhan rasa mola asna jan anggan jeung manehna lamun jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina Alhamdulillah nih perjalanan menuju tempat Layung Galunggung ini, alhamdulillah perjalanannya udah hampir sampai. Ayo Kang Isan nih bersama Kang Isan YouTube Kabut Pelangi nih. Ini bersama Kabut Pelangi. Jangan lupa subscribe channelnya Kabut Pelangi. Nih kita hampir nyampe, sebentar lagi ke rumah Layung Galunggung.
Iya, Sat. Alhamdulillah samulihna. Yuk Kang Isan itu. Nih, duluan biasa muterkeun. Nih, kita menuju lokasi tersebut. Nih bersama nih alhamdulillah nih perjalanannya udah nyampe di tempatnya Layung Galunggung. Nih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna? Iya masih kene lalu kene cenah. Yuk kita lihat nih ke belakang. Ini buat acara hari pernikahannya besok anaknya Layung Galunggung channel anak. Nih di kediamannya ini mempelai wanita nih. Nih banyak nih. Ini bersama Rans Entertainment nih. Nih bersama ya ibu-ibu nih. Jadi saudara tetangga-tetangganya. Dan Bu. Ini rumahnya Layung Galunggung. Mangga. Ini kediamannya Layung Galunggung. Ini rumahnya mempelai. Sama udah nungguin tuh Kang Isan. Channelnya Kabut Pelangi. Kita intip ke belakang yuk untuk melihat aktivitas cara memasaknya yuk. Oh lihat ini acara masak memasaknya di dapur ya. Ini halo Bu, masak Bu. Lihat nih. Ini lagi masak apa ya? Masak jujut ayam sare. Masak cilok. Bikin cilok katanya. Bikin cilok, mau bikin jujut ayam. Bala-bala udah bala-bala anget katanya. Gehu. Nih lihat. Ini lagi masak. Nah, lagi. Lihat. Sariwangi, Al-Huda, terang Al-Huda Peti Jaya. Ya daerahna gitu. Daerah mohon Sariwangi eta teh termasuk kecamatan Geger Nyangked kepala itu nanti. Tami ieu nya. Da teu lentong tah ararapan gitu tah daerahna. Abi mah orang Jawa Barat Cibalong kan. Ini lagi mau goreng apa Bu? Bala-bala. Bikin bala-bala katanya. Sep nasi balong ya Singaparna mah aya mangun reca ya iya bikin Raja Polang paling iya di Jalan Bandung Raja Polang ada ke ngalah kumpul kemari lagi di suir-suir Raja Polang Google Maps ieu teh janda sauna ada janda ya. Janda. Ini ada tuh. Janda. Ini seru janda. Janda mah. Barangkali ada yang. Ada yang akuntan. Masak ya. Kalian promosi. Anakku juga
Ada janda. Ada aku janda. Mertuaku janda. Tuh, ya. Komplit.